Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah alaina abwaba ilmika wansyur alaina khuzana ma'rifatika. Bab kalimat akidah uluhiyah. Pasal kahiji sifat wajib di Allah. Sifat di Allah teka bilang dengan Allah anu uninga. Ahli usuluddin menyimpulkan sifat-sifat di Allah anu wajib ditekadkeun tur aya dalilna. Golongan Maturidiyah ngitung aya 20 sifat anu wajib di Allah teh. Nafsiyah hiji, salabiyah 5, ma'ani 7, maknawiyah 7. Beda jeung hitungan golongan Asy'ariyah anu ayat 17 tanpa maknawiyah anu 7. Beda hitungan ngan dina cara nyebut jeung ngabilang lain dina keunana. Jadi lamun aya nu beda ngitung, beda nyebut jeung ngabilang sifat di Allah, ulah jadi ribut. Nu penting mah patekadana kumaha jiga kieu lah. Nah, Asy'ariyah jeung Maturidiyah mah akidah uluhiyah teh ngan dijelaskeun 20 sifat. Ka mana ari rububiyah, ka mana ari mulkiyah. Nah, ngan akidah uluhiyah na wae eta mah ngan beda cara nyebut jeung ngabilang. Ari nekadkeunana mah nya aya Asy'ariyah teh nganekadkeun yen Allah teh Malik. Nekadkeunana mah sami ngan teu disebutkeun magi anu disebutkeun teh nyaeta sifat-sifat di Allah anu wajib ditekadkeun tur kapanggih dalilna ceuk akal maupun nakal. Tah anu kaitung oge lain ringkesan atau pembatasan. Jadi lain ngabatasi 20 teh berarti sifat Allah ngan 20. Atulah anu 88 asma kalebet ka mana? Lain ngabatasi. Terus dina definisi ngabentenkeun sifat salabiyah, sifat ma'ani jeung sifat ma'nawiyah ku definisi kaayaan anu tumetep dina maujud salagi eta anu maujud aya ayana teu aya pedahna atawa dunya. Terus ayana Allah hakiki, ayana Allah teu kaidrok ku hisi tapi kaidrok ku akal ngan lain wujud akli anu muat salah atawa hawadis. Terus anu butuh dalil teh nya akal urang, lain ayana Allah butuh dalil. Jadi lamun makhluk eueuh teu matak eueuh Allah. Da eta mah makhluk mah ngan dalil. Jadi lamun aya pertarosan, lamun alam eueuh naon dalilna Allah aya? Nya saha nu butuh kana dalil? Nu butuh kana dalilnya makhluk. Jadi anjeun nu nanya, jadi butuh kana dalil. Jeung jadi dalil teh anjeun nu nanya lamun rumah mulai. Terus jalan pikiran tina ayana makhluk kana ayana Allah teh aya 4 entep. Ieu cenah jalan pikiran ngentepkeun di akal mah urang wajib nekadkeun yen Allah aya teh sanes ceuk akal. Tapi eta mah pituduh ti syar'i tina dalil naqli. Akal mah semet ngawajibkeun yen alam teh aya nu ngayakeun. Posisi dalil naqli tidak berseberangan dengan yang ditemukan oleh akal. Entepan-entepan tadi anu 4 teh disebatkeun dina dalil naqli. Terus anu ngabejakeun yen anu ngayakeun alam anu kapanggih ku akal teh nyaeta jenenganna Allah eta ge ti dalil naqli. Terus anu penting tina sadayana dalil naqli teh lain ngan saukur ngawajibkeun nekadkeun, lain saukur muatan pamanggih akal, lain saukur ngabejakeun ngaran tinu nyiptakeun nyaeta Allah. Tapi nuduhkeun ka urang, ngabimbing ka urang cara sangkan tauhid urang nepi ceuk syar'i nyaeta ifradul ma'bud bil ibadati, nunggalkeun anu disembah dina ibadah ma'atiqadi bari dibarengan ku i'tiqad wahdaniyatihi
tunggalna eta nu disembah zatan sifatan wa af'ala dina zatna dina sifatna jeung dina af'alna bari jeung numbuh iman nepi kana rasa dalil nakli mamasian pituduh pami urang bade ngahontal iktikad ceuk syar'i sareng tur iman nepi kana rasa saatos urang ngayakinkeun Allah aya nya ibadah ka Allah bari ikhlas dina taat teras istiqomah dina ibadah dina pengakuan ka Allah teras jauhan jelema-jelema anu ngan saukur uulinan perilaku ngan saukur uulinan di dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tah sakitu anu tiasa kadibikeun perkawis sifat nafsiyah. Mangga dimuzakarohkeun manawi aya anu biasa ngalengkepan, biasa masihan langkung jelas naon anu tadi tos sami-sami ku urang dikupingkeun nu ku abdi tos dibaca. Mangga. Kang Uti, pami abdi ieu mah sanes pertarosan sih saras nama. Ngan ieu mah nu selama ieu kahartos ku abdi. Kahartos ku abdi. Jadi nya ari tarimokan panjang lebar seperti itunya memang abdi ge butuh di pemikirannya butuh di tapi sementara tina opat sifat punya nu nafsiyah salbiyah ma'ani sareng ma'nawiyah teh kesimpulan mana yang meureun anu kahartos ku abdi teh ari tina nafsiyah mah nu kahartos pokona netepkeun baik secara akal ataupun secara nakli wajib ayana anu ngayakeun nyata Allah anu sebatna wajibul wujud gitu. Jadi netepkeun baik secara akal ataupun secara nakli wajib ayeuna anu ngayakeun makhluk eta anu kahartos ku abdi nya nu sementawis ku abdi dicepeng gitu eta kahiji. Kadua salbiah itu netepkeun yen anu ngayakeun makhluk teh eta wajib beda atau teu aya persamaean jeung makhluk dina salbiah. Modelekeun kieu. Kunaon ayeuna abet aya sifat kidam. Gitu kan. Dina sifat kidam nu kahartos ku abdi kan nya ari kidam engke ngawengku nu ngaranna anu namina makhluk itu pasti kaiket ku waktu. Gitu. Nah jadi netepkeun ka Allah bahwa Allah mah teu kaiket ku waktu. Gitu. Nah, bako misalkan ari nu ngaranna makhluk pasti naon teh aya rusakna yang aya tungtungna. Nah, jadi netepkeun ka Allah ri Allah mah pasti beda jeung makhlukna nyata nyabut sifat-sifat segala karuksakan anu terjadi di makhlukna. Gitu. Terus mukhalafatul hawadisinya nyambut antara berbagai persamaan sekecil apapun dengan Allah di makhlukna. Tidak ada persamaan baik dalam sisi pendengaran, sisi penglihatan, dan lain sebagainya itu nu sama jeung makhlukna. Terus qiyamuhu binafsihi berarti Allah itu tidak membutuhkan pertama tempat menerima waktunya. Nah, kan tempat itu kan yang manusia. Yang makhluk itu kan tempat dan serikat di dalam mengadakan makhluknya gitu. Jadi Allah tidak membutuhkan misalkan orang atau anu bantuan dari yang lain gitu ya, bantuan dari yang lain untuk menetapkan apapun yang dikehendakinya gitu kan ya. Pada niat juga nanti sama berarti mencabut pada wajibul wujud itu yaitu sisi-sisi bilangan nu terjadi di makhluk baik itu kam mutasil ataupun kan munfasil. Jadi intina salbiah mah nyata nyabut pada zat anu wajibul wujud teh nyata anu sifat nafsiyah tadi sifat-sifat anu ngawengku ka makhlukna anu dirangkum dina
5 sifat tadi berarti kan tina mulai kidam dugi ka wahdaniyat anu katos kabeh. Terus maani itu nu katos kabeh nyaeta netepkeun ka Allah kakawaasanana dina ngayakeun makhlukna gitu. Matakna abi mah kieu bumi nu katos kabeh. Sifat kudroh irodah sareng. Jadi kayak pertama sifat kudroh irodah sareng sifat kalam itu adalah satu kesatuan anu teu tiasa dipisahkeun dalam pengertian segaki enak ketika Allah berirodah maka kemudian dia punya dengan kudrohnya dia menterjadikan apa yang dikehendakinya melalui kalamnya ya, dengan kun fayakun gitu kan. Nah kemudian 3 sifat lainnya yaitu sifat sama, basor dan ilmu itu adalah sifat anu dia maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar apapun yang terjadi di makhluknya. Nah itu semua. Satu lagi sifat hayat yaitu adalah sifat hidupnya Allah yang qaimatunnya Allah hidup dengan hidupnya itu Allah punya tadi irodah kudroh dan berkalam yang itu teh dengan kesempurnaannya itu dengan sifat ilmu basor dan kalamnya itu nu kahatos ku abdi nyata ke proyek di obrolkeun deui eta mah beri aya nu rancu gitu nya sebentar wis ari nu sifat maknawiyah mah lebih kepada memang Allah anu kudroh dugikeun ka kalam teh memang terbukti dan terus menerus senantiasa berada dalam keadaan seperti itu gitu itu nu kahatos ku abdi. Benar, ini emang nggak sharingkan beda ayam nu lepat ya. Gitu Kang. Abdi teu tiasa ningal di mana letak kirangna ya awan. Dan tadi kan dina nekadkeunana eta mah teu benten-benten. Anu benten mah dina nyebut jeung ngabilangna paling panginten pangaosan urang teh kanggo sanes ngempel-ngempelkeun kumaha cara nyebut jeung ngabilang tapi ngabeberes kumaha nekadkeun. Mami tadi mah abdi ngawentaran tadi mah nya hatusna abdi salira teu acan tiasa masihan komentar di mana letak rancuna anu tadi disebatkeun jeung dibilang ku Kang Wawan gitu. Tapi abdi ningali dan teu benten dina nekadkeun nah sanes gitu moal nekadkeun anu teu pantes ka Allah lah gitu. Mangga bilih di nu sanes. Mangga. Nambihan sekali kodenya. Mangga pas. Mangga. Abdi mah lebih ka nu tadinya anu tiasa ngadugikeun urang kana keyakinan, keimanan, komo bari jeung nungtun kumaha aktualisasikeun tauhid eta dina keseharian meureunna. Ya memang ngan dalil nakli gitu. Janten upami ningali para ulama ngabangun aya dalil-dalil akli panginten sakaterang abdi eta terkait dengan memang situasi zaman pada saat itu gitu. Nah, yes. Jadi upami ningali mah kan sakaterang abdi di zaman kaidah-kaidah itu disusun itu kan nuju seueur serbuan pemikiran filsafat di kalangan Yunani seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Terus kemudian Islam juga masuk ke wilayah-wilayah yang mereka belum mengenal yang namanya dalil-dalil nakli lah gitu. Tapi keyakinan-keyakinan mereka dibangun ku kepercayaan-kepercayaan aya. Nah, kebijaksanaan para ulama jeung kehati-hatian para ulama kemudian menyusun gitu. Dalil-dalil yang sesuai dengan akal jalan berpikir manusia anu tiasa nganterkeun nu tadi dijabarkeun jadi opat entep teh. Memang ku opat entep eta mah moal dugi kangenal nu namina Allah gitu. Da akal makan moal terang saha anu wujud kidam bako moal lapatulil hawadisi dan seterusnya teh gitu. Hanya ku dalil nakli tiasa dugi kana Allah. Jadi mun disebutkeun kana tadi secara syar'inya mujin nate secara syar'inya memang kedah ku dalil nakli gitu. Nah, orang nyalira kan memang dibesarkan kan ku bangunan dalil akal sebetulnya mah gitu. Jadi kecil oge orang tahu teh
Allah teh ada hiji, Allah teh tina qul huwallahu ahad gitu. Allah teh tempat bergantung teu aya anu tempat gumantung kecuali Allah tina Allahus samad gitu. Nah, jadi dinten memang panginten kedah ngadudukeun heula gitu bahasan kajian ieu teh, bahasan tentang dalil akli mah lain jang urang anu tos kayakinkeun ku dalil nakli panginten. Lamun tujuan arahna karena bekal ka diri urang. Jadi bangunan dalil akli mah lebih ka naonnya kanggo orang anu memang teu acan tiasa nerima dalil nakli. Orang ujug-ujug nyampaikan ke orang di luar Islam misalnya. Kudu nyepeng teh agama teh Islam. Nah, dan Allah anu bener mah di mana datangna yen Allah bener teh eta mah kan kedah ku bangunan akal di bangunna gitu. Sehingga lamun ningali riwayat kadienakeun banyak para ilmuwan, orang-orang anu mengkaji berbagai macam fenomena alam di luar, kemudian tertarik karena Islam, tertariknya kan tina dalil nakli sebetulnya, lain tina dalil akli, tapi tertariknya tina dalil nakli dalam hal ini Al-Quran, bersesuaian dengan apa yang mereka temukan dari kajian akalna. Gitu. Akhir dorongan, mungkin itu berarti Quran itu bener, tapi karena keimanan, tak imanan makan tina dalil akli sebetulnya, lain tina dalil akli gitu. Dari anu umumna ku urang penak mah meureunna seseueurna mah orang yang sudah mengenal dalil akli. Eta unggul panginten tuh. Nuhun. Dan memang anu menarikna teh sepanjang tingawitan tahun 67-nya dugi ka ayeuna, dugi ka pupus panginten. Ieu teh diajarkeun ka para santri teh kitu. Entepan dalil teh. Malih ua kan nyerat teh dengan sabuku ieu nya, Taudeh Tijan, terus aya nu sanes deui, aya oge nadoman tauhid segala macam. Jadi diajarkeun. Dan memang abdi terangnya dampakna tina dipelajari dalil akli ku para santri teh. Tapi abdi ngaduga ageung mah jiga Pak Asep tadi, yen santri oge keyakinan ka Allah na ageung mah ku dalil nakli sebenarnya. Dalil nakli. Kan ieu dalil akli teh ngan kitunya tetap diajarkeun teh. Sanes berarti panginten naonnya istilahna. Cukup. Tercekapnya gitu. Ya, sanes berarti tercekap ku dalil nakli. Nakli gitu. Ngan duka tah ayeuna pami urang disebatkeun dina Taudeh Tijan supaya tiasa merangan jalmi cenah anu naon teh anu kafir anu teu percaya kana dalil nakli. Tapi lebih kadinya. Tapi memang teu sadayana oge ayeuna mah kecuali jalmi anu memang belajar filsafat panginten. Sehingga bisa mengerti anu disebut premis mayor, premis minor gitunya. Jadi kan semua orang sebetulnya bahkan sekarang kalau Pak Asep tadi para ilmuwan itu kan dengan dia menemukan fenomena-fenomena alam tedugi karena urutan-urutan anu disebutkan Taudeh Tijan akli gitu. Terus anjeunna ningali Al-Qur'an ada kesesuaian, we kepercayaan gitu kan ya. Jadi lebih banyak seperti itu daripada yang menggunakan penggunaan non entepan dalil akli anu disebatkeun dina akidah ieu gitu. Jadi keur urang mah panginten duka keur para santri oge panginten di Panon Jaya ieu mah ngenalkeun kumaha sejarah panginten perjuangan para ulama ngadegkeun meureunnya ngadegkeun keyakinan ka jalma-jalma anu harita seueur nganaon teh ngaiekeun filsafat ngagung-ngagungkeun filsafat pangintennya. Abdi dugi ka ayeuna pasti maca dalil akli entepanna diulang-ulang. Abdi ngaraos lamun jelema ayeuna nu kafir dibere urutan dalil nakli kieu. Nya duka tah dugi ka keyakinan aya Allah nu ngayakeun anu agnostik jeung nu sagabinanya anu teu percaya ka Allah teu bisa teu. Karena mereka tidak dibesarkan dengan dunia filsafat gitu. Selama ini kita sekarang lebih ke dunia sainsnya. Memperbesar kita zaman sekarang mah sains. Makanya ketika Al-Qur'an sesuai jeung sains, baru mereka bisa mengena ya.
Tapi kan Abdi, ieu mah abdi ngemut jiga kieu tuh nya. Kan para ulama ngalanjutkeun perjuangan para nabinya. Mohon. Upami ningali yeuh titingalian ya, upami ningali perjalanan sejarah para nabi itu yang dihadapi itu adalah sesuatu yang memang pada saat itu sangat dominan berpengaruh di masyarakat. Seperti misalnya Nabi Musa yang paling dominan bisa mempengaruhi masyarakat pada saat itu yang disebut dengan sihir. Kekuatan sihir itu elit tersendiri lah di kalangan orang masyarakat Firaun itu. Sehingga kemudian makanya datangnya Nabi Musa dengan mukjizat yang bisa membungkam, mengalahkan sihir-sihir Firaun itu gitu. Nah, terus kemudian di zaman Rasulullah yang paling menonjol itu kan syair. Syair itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Bahkan para penyair itu menempati elit posisi tertentu di kalangan masyarakat anu tinggi lah gitu. Dan setiap perkataan para penyair itu bisa mempengaruhi pendapat dan pandangan dari masyarakat yang ada di Mekah pada saat itu. Nah, ketika kemudian Al-Quran turun, konon katanya, da abigenya acan nepi ka ngarasakeun itu syairna Quran teh juga kumaha gitu. Tapi cenah Quran teh diturunkan, itu mampu mengalahkan orang-orang penyair syair anu yang terbaik pada zamanna gitu. Sering ningali anu contoh anu paling gampang mah juga surat Al-Fil gitu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu katanya itu kalimat-kalimat syair anu balagohna luar biasa dan bercerita tentang sejarah yang terjadi dengan satu ungkapan yang pendek. Sasurat itu kan pendek gitu. Tapi itu merangkum kisah pada zaman dulu. Nah, konon katanya orang kafir Quraisy aya anu mencoba menandingi dengan berbicara apa itu gajah. Gajah adalah binatang berbelalai. Kan jadi yang disebut syair orang Arab itu benar-benar di titik nadir dibandingkan dengan keindahan bahasa yang dibawa oleh Al-Quran. Ya, walaupun kita sekarang mah sulit memahami sulitnya, itu ya. Yang abdi nyalirangan percaya we gitunya. Percaya we itu maha gitu dan tidak mengerti bahasa, nah tidak bisa merasakan ketinggian balagona juga kumaha. Nah, abdi menduga di zaman para ulama ini membangun dalil-dalil akal tentang tauhid, pada saat itu memang dunia filsafat sedang berperan dan berpengaruh besar di kalangan masyarakat itu. Sehingga kemudian Islam yang disebut dakwah itu mengaktualisasikan ajaran dalam keseharian, itu kan harus menjawab yang paling dominan pada saat itu. Pada saat itu filsafat. Maka para ulama melanjutkan tradisi merenya ajaran para nabi, kemudian membangun tuh pemahaman dalil-dalil akliyah berkenaan dengan tauhid. Yang dengan bangunan dalil akliyah itu bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa diterima oleh kalangan orang yang didominasi dengan pendapat-pendapat atau paham-paham filsafat gitu. Siga sihir di zaman Nabi Musa, syair di zaman Nabi Muhammad, didinya zaman filsafat, makanya dihadapi dengan dalil-dalil akliyah anu kuat gitu. Bahkan kemudian jika Mama Hoer ngajabarkeun tina dalil nakliyah menunjukkan penguatan terhadap dalil-dalil akliyah, kan eta kapendakna ku para ulama anu paham meureun tentang itu gitu. Ninggang ka urang zaman ayeuna parasa ku abdi gitu nya. Asal lain filsafat zaman ayeuna anu ngadominasi masyarakat teh gitu. Filsafat lain, seni Al-Quran lain ya saya. Lain teh maksudnya urang teh ngalaman gitu. Syairnya di kalangan masyarakat sendiri kan sihir sekarang kan tidak berpengaruh di kalangan masyarakat. Komo sanggeus kasusiana Sumedang makan gitu kan. Terus kemudian syair tidak juga gitu kan. Syair hanya bukan sesuatu yang berpengaruh terhadap masyarakat gitu. Terus bukan filsafat, di kalangan filsafat mungkin hanya di kalangan segelintir orang-orang tertentu lah anu memang masuk ke dunia itu, dan itu jumlahnya tidak terlalu banyak gitu. Nah, justru yang zaman ayeuna nu bakal dan harus dihadapi oleh para ulama disusun menjadi satu bangunan jika
Musa ngelawan sihir, Rasulullah melawan sahir, para ulama melawan filsafat itu apa gitu kan? Melawan TikTok ini. Yang berpengaruh bisa jadi bisa jadi yang sekarang berpengaruh di tengah-tengah masyarakat adalah media sosial misalnya. Sehingga bagaimana para ulama bisa kemudian menghadapi hal itu. Nu abdi can kabayang terus terang keur malain ulama meureunna teh nya. Jadi ngan saukur bisa ningali ya, masyarakat didominasi pisan ku media sosial, tapi nah ieu kudu dihadapi teh kan teu apa-apa ya kumaha gitu. Menghadapina kumaha gitu. Lebih kan ningali mungkin pada saat itu para ulama menyusun begitu karena memang yang mendominasi masyarakat pada saat itu adalah paham-paham filsafat gitu sehingga harus dihadapi. Lebih ke arah situ. Mudah-mudahan iya panginten kan buku anu digunakan akhirnya mah buku-buku yang menggunakan memang diperuntukkan untuk orang-orang yang memang besar di filsafat salah satu nama ningali karena buku akhir anu tau deh pijan sareng anu 50 akidah ieu mah. Kan abdi berharap urang mah mulungan teh abdi gitu sadayana mulungan teh nyaeta panginten batasan definisi terus engke pengembangan naon lah gitu. Jadi sanes dalil aklina lah. Betul. Mantap ku abdi teu di teleuman dalil aklina, tapi dipasihan we lah informasi we kieu bahwa dalil akli teh aya 4 entep gitu tah. Rincianna kumaha ku abdi teu dirinci. Margi memang asa teu ka ieu kitu nya. Mantap mudah-mudahan je aya mah sami-sami ulungan wae anu memang biasa niatan jeung nyampurnakeun makrifat urang ka Allah gitu dina ilmu dina syar'an dina cek ilmu na nya ari kanggo cek syar'ina sareng tur iman kana rasa mah dikeuleuhanana kan ku mutiara tauhid sareng insyaallah engke rebo ada suluknya ada suluk murid mudah-mudahan eta mah tapi ieu mah niatan ilmu na we jadi pangartina da urang nyandak pangartina anu sabatas urang we ayeuna margi abdi nyalira teu tiasa nga-update ye buku ieu isi buku ieu di-update sareng kondisi urang ayeuna gitu. Margi jiga abdi we stacan nu di luarnya ieu we anu sok nempel we jiga Kang Wawan, Kang Asep, Dedan, Anjang gitu, Mas Eko. Eta teh nga-update-na jiga kumaha ye buku ieu teh teu terang. Jadi ngan saukur nyobian masihan anu ringkesan-ringkesan wae mudah-mudahan tina eta tiasa nambihan pemahaman lah pengetahuan keilmuan urang gitu unggul panggitunya akidah akidah di dieu mah nya. Jadi bagian-bagian anu memang ieu mah tos kedahna diupdate artosna diupdate teh keur urang diupdate eta mah tos we di naonnya istilahna dilangkung we lah teu kedah diemutan teuing gitu. Nya maksudnya mohon gitu atuh urang sami-sami tutup ku bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna astaudiuka ma qara'na wa ma hafazna farudduhu alaina inda hajatina ilaih. Innaka ala ma tasya'u qadir wa anta hasbuna wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.